aing ieu bonteng baruruk ieu telina kumaha ya aing pelak bonteng na karunya amat teh pelak bonteng telina baruruk. Kurut kacaahan ya dong, kurut kabanjiran nih ya. Aing ieu deuleuh ngatik baruruk. Aing nginum heula aing nya. Aing nginum heula yeuh. Masya Allah, deuleuh ge bonteng ngatik baruruk aing. Aing. Mana ieu teh ieu? Geus tenang ngolah bonteng nah. Ih, ja bonteng aya keneh ge. Ka mana ieu jalemana? Ja ieu dulu gaya keneh bonteng teh diala. Teh ieu. Hei, Geus si teteh begawe ngolah bonteng. atuh anggeus jaeta. Eta menang 2 karung teh. Iya tuh hayang menang barat tuh bonteng baruruk si teteh mata teh tak baruruk ta. Biasana ge kula teh menang 10 karung eta 2 kotak. Tamat teteh lajuna doang nu maido kana kula, laju halokeun dijual. Bisik-bisik sama kula. Ku kabina-bina ta teteh nganyerikeun. Teh kula najan jelema teu boga ge teh elok ta ngajualan boga batur, ku kabina-bina aing mah. Atuh bonteng baruruk sih yang menang loba bae ta model kitu ta. Laju naon iku teh dipisahkeun si bonteng anu dijikeun. Teh iya kula menta, teh iya menta ku kula rek dibawa balik jeung disayur. Kabina-bina amat atuh piraku tan nu kieu nek dibawa balik ku teteh rek diarah bae. Teh, bonteng ieu keur mahal, sakilona ge 7.000, nu kieu ge 5.000 teh. Tuh aya nambah si teh taman nu kieu atuh aing upah kula teh jeung nyayur. Atuh teteh mah diupah duit ku kula. Kabina-bina tadi ya. Maja ieu mah ku kula rek dibawa bae. Masya Allah tehnya ani rek dibawa. Atuh teh jeung kula. Nu bagus jeung dijual bae kula mah. Ku hulap tadi ya aing mah ku ibating ki bonteng buruk-buruk bae ngantikan dibawa. Kayak mah teteh ku kula diupahan mah jeung si teh kayak kita teh nya upah bae. Ieu mah lain deui atuh. Hulap tadi ya. Sabodo ieu teh ieu. Ibating tadi ya hulap telina. Bonteng buruk-buruk bae ngatik dibawa sugan mah jeung aing ku aing dek jeung nyayur di imah. Tadi ya kabina-bina nu kitu-kitu ge bating ki bating.